warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat Rancage. Kumaha kabarna? Damang. Alhamdulillah. Mugia damang tur bagjanya. Nepangkeun wastapun Alvira ekstrakurikuler broadcast. Wilujeng sumping di podcast Ngawarung Bandung. Dinten ayeuna urang kasumpingan tamu spesial. Eta wawakil ti kelas 8B. Kumaha Kang Teteh sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mangga tiasa ngawanekeun diri supados sadaya sobat Rancage uning. Nepangkeun wastapun Canti Ramadanita Yunari Wilson di kelas 8B ngawakilan broadcast ini. Nepangkeun wastapun Muhammad Arta Fadilah di kelas 8B. Janten di dia aya Kang Arta sareng Teh Cantik. Sobat Rancage satacan urang ngawitan baris aya nu ngalangkung heula sakedapnya. Sobat Rancage, ayeuna urang lajengkeun deui ka segmen kadua. Nuju sareng judulna tina ieu Ngawarung Bandung nyaeta Suara ti Kelas, simkuring bade tungaros. Saleresna, naon anu ngajieun 8B benten ti kelas anu sanesna? Naon kaunikanna teh? Kaunikan di kelas 8B teh nyaeta gara randeng siswana teh pokona mah recok Rame weh. pisan, Rame pisan. Ya sempat juga ribut juga sama Misela, juga guru-guru kadang ngambek sama 9B, tapi ya emang kayak gitu. Janten kelas 8B teh rame sareng riweuh pisan ya, Kang? Iya betul. Abi nguping mah di 8B aya maskot anu ikoniknya. Saha sih maskotna teh? Aya maskotna ikonik nyaeta Jauja. Ikonikna Pas teater, pas ujian praktik, dia kan jadi guru. Ya kocak dari pas dia bilang juga kalau Tiabige Syahril jadi burui pas scene dia ditarik sama Akbar, ya Pak Guru. Lupa. Akang teteh karos teu ayeuna parantos aya di panghujung masa SMP. Gak kerasa sih masa-masa yang kita laluin dari kenangan kecil sampai kenangan besar ya Singkat ini rasanya gak kerasa. gak kerasa Seru pisan masa SMP mah. tiba-tiba jadi kelas 9 weh. Dulu saja. Semoga di SMA nanti Akang teteh kelas 9B bisa terus mengingat kenangan-kenangan indahnya ya, Kak. Amin. Semoga harusnya kudu. Awas weh. Kenangan naon anu moal tiasa hilap paling berkesan pisan di kelas 8. Kenangan menuju ujian praktek teater. Oh itu mah dari pisan. Ya, Pisan ya Kang teteh. Ribuh eta. dari asli. prosesnya sampai hari hanya sempat Ketinggalan sih. down banget 9B. Ketinggalan sama kelas-kelas lain itu. Tapi alhamdulillahnya misalnya juga ya bantuin Pak Belva. Bapak mungkin ngebantuin. Alhamdulillah gitu. Teman-teman juga pada ikut ngebantuin. Bentar. Kok aku ngeblank? Gak apa-apa. Bisa di-cut kan? Emang aya naon sih Kang teh pas teater teh? Kalau dari aku sempet
Izul ya. Sempat Iya. Izul marah ke 9B karena miskom ya miskom, komunikasi. karena juga susah diaturnya, pada nggak mau gitu. Ada ribut. Terus pas bikin trailer Ya. pas bikin trailer juga mepet banget karena waktunya, kitanya ketunda-tunda mulu. Prosesnya susah sama tapi tetap ramai ya Akang Teteh. Rame soal ke sawahnya. Akang Teteh tiasa ngadugikeun kanggo rerencangan sakelas. Ya, tapi mah buat rencangan sekelas tetap kompak, solid, pokoknya mah jangan sampai lupain lah kenang-kenangan kita di SMPAS. Nah, cantik ya teman. Ya, Itu aya nu bisa tiasa didugikeun ti Akang Teteh kanggo rerencangan. Nah, salajengna sakedik wae Akang Teteh. Naon anu bade didugikeun ka wali kelas pami wali kelasna nonton. kanggo misalnya hatur nuhun parantos ngamimbing kami juga, sudah sabar menanggapi kami walaupun kitanya sedikit nakal. Terus makasih juga untuk hadiah-hadiahnya, kalau misalnya kita habis lomba, pokoknya mah habis ada acara kan misalnya suka ngasih hadiah, tuh terima kasih banget. Hatur nuhun nya misala. Luar biasa, hatur nuhun Akang Teteh parantos sumbing dina ieu kagiatan. Sobat Rancage sakitu wae anu kapihatur teu kenging hilaf follow sareng subscribe YouTube SMPS. Aya di handap ieu nya. Sim kuring Alvira ti Extracurricular Broadcast pamit. Tepang deui di podcast Ngewarung Bandung Suara Ti Kelas. Hatur nuhun.